Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atasi atuan kasalapan. Eta fi ikhtiaril ustadi dina milih guru. Aso diki anu bener. Aso diki anu bener. Ruwiya diriwayatkeun. Naon anal Imam al-Bukhariya sanyana Imam Bukhari. Sanyana Imam Bukhari rahimahullah. Rahimahu muga-muga ngarahmatan ka Bukhari saha Allah Gusti Allah. Eta kharaja kaluar saha Imam Bukhari. Yatlubu halna milari saha Bukhari. Halna milari saha Bukhari al hadisa kana hadis min rojulin ti rawi. Rawi itu perawi, periwayat hadis. Rawi rojulin fi rawi. Paro anu tuluy ningali saha Bukhari karojul. Tuluy ningali saha Bukhari karojul. Qad harobat halna bener-bener lumpat. Halna bener-bener lumpat. Naon farosuhu kudana rojulin. Naon farosuhu kudana rojulin. Wa huwa halna ari rojulin eta yusiru mere isyarah. Wa huwa ari rojulin eta yusiru mere isyarah saha rojul. Ada merujuk rojul. Eta yusiru mere isyarah saha rojul ilaiha kana faros. Farosuhu kana farosuhu. Pikiranna biridaihi kalawan salendangna rojulin. Talureuna pojok kiri. Biridaihi kalawan salendangna rojulin. Ka'anna fihi kaya-kaya eta saenyana dina ridaihi. Kaya-kaya saenyana eta dina sret. Dina biridaihi. Naun syairon gandum. Naun syairon gandum. Paja'at tuluy datang naon faros karojul. Tuluy datang naon faros karojul. Fa'akodaha mangkanya ndak saharojul kana faros. Nyepeng. Fa'akodaha mangkanya nyepeng saharojul kana faros. Kana farosuhu. Qala ngucap saha Imam Bukhari akana naha ayat. Akana naha ayat eta maka sertana anjeun. Eta maka sertana anjeun. Naon syairun gandum. Naon syairun gandum. Qala ngucap saha rojulin. Qala ngucap saha rojulin. La henteu.
walakin auhamtuha tetapina mere sangkaan kuring ka Faros, mere sangkaan kuring ka Faros. Faqala mangka ngucap saha Al-Bukhari Imam Bukhari, la akhudu mual nyanda kuring, mual nyanda kuring al hadis kana hadis aman tijalmi yak ribu anu ngabohong sahaman alal bahaimi luhureun pirang-pirang hewan, luhureun pirang-pirang hewan. Nazhatul Majalis diambil tina kitab Nazhatul Majalis hiji halaman 143. Wakada nyakitu deui fil Minhajis Sawi dina kitab Al Minhajis Sawi halaman 705. Hikayah kasalapan kurang teh nerangkeun tentang milih guru. Imam Bukhari pengarang kitab Bukhari Muslim anu hafal ribuan hadis sahih. Eta dina luhureun tulisan Bukhari aya angka sabaraha? 11. Tah tingali di handapna yang ke-11 eta teh keterangan imamna. Mung eta mah moal dilogat ku baca nyalira sepalinter ya. Eta mah ieu. Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari. Bukhari itu pokok nama pecahan negara Uni Soviet. Ternyata Uni Soviet. Anu terkenal balacan Kristen ternyata loba anu Islam ulama. Keterangan kieu wa dibacakeun di handapna. Wa kanat ummuhu radhiyallahu anha mujabata dakwah. Doa ibuna diijabah. Di antarana karomahna Imam Bukhari itu waktu kecil itu teu bisa ningali, buta, tidak bisa melihat kulantaran ibuna gigih. Ngadoa wae salu deui wae. Ketika kealit-alitna itu buta terus ibuna ngadoa wengina pependak mimpi didatangan ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Dina mimpina Nabi Ibrahim teh nyarios, ya hadhihi qad raddallahu ala ibnika basarahu bi kasrati du'aika au bukaika. Hei ibu, Gusti Allah parantos malikeun panonna putra anjeun margi anjeun terus ngadoa ka Allah jeung anjeun teh nalikana ngadoa nangis terus. Bari ceuring bulan teh nangis teh tah dugi ka kitu kudu nanti berarti sukan mun ngagaduhan anak teh lamun ngadoa teh sing dugi ka nangis. Ulah ayo we nangis teh bari nonton film wae. Geretan bawang dewa ya nangis nanti. Akhirnya ketika ugah subuh-subuhna ternyata Imam Bukhari itu dos daman bisa melihat. Hafalana kuat pisan. Akhirnya di dia diterangkan Imam Bukhari itu belajar di Baghdad, pusat ilmu. Urang mah Baghdad teh pake heureui, duit di mana? Di Baghdad. Jin di mana? Di Baghdad. Akhirnya ketika belajar di Baghdad, dites ku para ulama. Dites nate 10 ulama
10 ulama eta ngetes ka Imam Bukhari 10 hadis. 10 hadis dibagikan ke 10 ulama, berarti 10 kali 10 100 hadis. Anu mana sanadna rawina dibulak-balik. Mun ngaos kita Bukhari an kan Utsman, an Aisyah, terus kan an dupika Kanjeng Nabi. Tah udah dibulak-balik rawina sehingga salah. Akhirnya setiap ulama nanyaan ka Imam Bukhari, cek Imam Bukhari, agama terang hadisnya tak dugi ka 10 na Imam Bukhari teu bisa ngajawab. Iwarang macakeun hadis ditaroskeun ku 10 ulama. Berarti 100 hadis hafal. Margi sanadana rawina geus dibulak-balik, geus dirobah. Si hadisna teh geus dirobah. Akhirnya masyarakat eleuh cenah Bukhari anu terkenal pinter bodoh ternyata bisa naon karena tidak tahu. Ternyata ketika geus di akhir summa amma fala ma'rufana qad farahu iltafata ilal awal. Ketika sadayana geus naroskeun hadis 100 eta, akhirna Imam Bukhari ngawitan mulai deui ulang anu kahiji hadis ieu salah kudu nama ti dieu dugi ka 10 ulama didugikeun kasalahan hadisna. Eta hebatna Imam Bukhari. Pertama dia yang jalma bodoh dan cicing wae ternyata ketika geus ditaroskeun sadayana 100 kakara diulangi deui kaulang hiji ajengan salah kudu nama kieu. Nah itu diantarana karomahna Imam Bukhari. Imam Bukhari erek neangan guru yang diajar ilmu hadis. Mendak hiji guru. Dilalahna guru nate keur mudak-mudak udana kabur. Akhirna dipancing, diuseup. Dipancing, make naon? Make kain, make karung. Lamun hayangannya. Ker. Si karung nate dengankeun aya sair, aya japongan, aya mangunan, aya ganduman. Akhirna kulantaran diker-ker ieu kaos hayang ngadeukeun. Ketika geus ngadeukeun ditewak. Imam Bukhari naros panjang eta dina karungna aya lepanan teu aya. Ieu mah pedah we ngolo meh kudana kacekel. Akhirna Imam Bukhari erek belajar kaajengan anu ngolo kuda teh jadi naon alasana kuring mah moal diajar hadis ka jalma nu tukang mabohong. Makana perawi hadis mah teu meunang anu aya jadi ngagaduhan hobi tukang mancing. Eta nya perawi hadis makana lamun milari dulu ulah sok lain ulah pilih nya. Jadi tingali guru eta teh sok ngabohong antara piheunteu lamun sok ngabohong ulah. Al hikayatu ari carita al asyiratu anu ka-10. Ya penting ya. Eta fi muraatil adabi dina ngajaga tata krama. Hukia dicaritakeun. Naon anna rajulaini saenyana dua lalaki. Eta khoroja dua lalaki. Eta khoroja keluar saha rajulaini fi talabil ilmi dina nyari ilmu. Lil gharbati karana ngumbara. Wa kana jeung aya saha rajulaini eta syarikaini babarengan duanana fil ilmi dina belajar ilmu. Faroja'a tuluy uih saha rajulaini ngadeng rujuk rajulaini ba'da sinina dina sabadana pirang-pirang tahun ila baladiha nepi ka negarana ila baladihi nepi ka negarana rajulaini
Wa qad faquha jeung bener-bener ahli fikih, jeung bener-bener ahli fikih saha ahaduhuma salah sadijina rajulaini. Walam yafquh, aslina yafquh lantaran diwasolkeun jadi yafquhi. Walam yafquh jeung henteu ahli fikih saha al-akharu anu hijina. Fata'ammala mangka angen-angen saha fuqahaul baldati pirang-pirang ahli fikihna hiji nagara. Wasa'alu jeung naros saha fuqaha, wasa'alu jeung naros saha fuqaha an halihima tina tingkahna rajulaini. Wa takrorihima jeung bulak balikna rajulaini. Wa julusihima jeung calikna rajulaini. Fa ukhbiru mangka dipasihan kabar saha fuqahaul baldah tah pinggireuna pojok kanan. Mangka dipasihan kabar saha fuqahaul baldah tah pojok kanan pinggir. Anna julusalladzi kana saenyana calikna jalmi, kana saenyana calikna jalmi tafaqoha anu ahli fikih saha alladzi, anu ahli fikih saha alladzi fi halik takrori dina tingkahna ngulangi pelajaran, dina tingkahna ngulangi pelajaran eta mustaqbilal kiblati yang hareup kiblat. Wal Misri jeung yang hareup kota Mesir. Rupana alladzi negara Mesir, rupana alladzi Mesir hasola anu hasil naon al ilmu fihi dina alladzi. Wal akharu ari santri anu hijina eta mustadbirul kiblati nyang nukangan kitab, nukangan kitab, mengkeran kitab, kitab kiblat. Wa wajhuhu halna ari wajahna itu akhor, halna ari itu wajahna akhor eta ila ghairil Misri kasaliyana kota Mesir. Fattafaqo mangka sepakat saha al ulama pirang-pirang ulama wal fuqaha jeung ahli fikih annal faqiha kana saenyana ahli fikih eta faquha ahli fikih saha faqih sanes mang faqih eta faquha ahli fikih saha faqih bi barokati istiqbalil kiblati kalawan yang hareup kiblat idhuwa karana ari istiqbalil kiblat sret karena utawi ari istiqbalul kiblat eta sunnatun fil julusi dina calik illa inda darurati aning dina nalikana darurat.
Wabi barokati du'ail muslimina jeung kalawan barokahna doana pirang-pirang muslim. Fa innal misra maka saenyana negara Mesir eta layak lu henteu sepi naon Misra anil ubadi ti pirang-pirang hamba ti pirang-pirang ahli ibadah wa ahlil khairi jeung ahli kabagusan. Anil ubadi ti pirang-pirang ahli ibadah wa ahlil khairi jeung ahli kebagusan atau kasayan. Fadohiru mangka ari dohirna eta annal abida saenyana ahli ibadah minal ubadi di pirang-pirang ahli ibadah eta daa ngadoa saha abid lahu ka ahad ta di luhur ahaduma baris kedua fil laili dina waktu wengi. Diambil tina kitab Ta'limul Muta'allim halaman 40. Manfaatna ilmu tergantung ada kurangna ka ilmu jeung ka guru eta kuncina. Aya dua murang kali nu masantren ngaji bareng, masantren bareng. Uingna mukimna bareng. Dua pamengget eta masantren bareng waktu masantrenna sami sareng mukimna sareng tapi di masyarakatna beda. Anu hiji manfaat katurut ku masyarakat nu hiji henteu. Akhirna para ajang anu di lembur eta teh naliti naha geuning ieu murang kali masantrenna sami lamina sami misalkan 3 tahun 4 tahun wih nasami kadi pelajaran nasami guru nasami tapi hasilna berbeda. Diselidik ditaliti ternyata nu hijina keur di pasantrena ada beuna sae nu hijina awon. Naon adab musaena di antarana anu manfaat ilmu nama nalikana keur ngaos keur mutalaah kitab nyang hareupan kiblat. Itu. Urang mah berdarurot we gimana nya didinya nyang hareupan tadi itu kiblat. Nyang hareup kiblat terus nyang hareup ka negara Mesir, Misro. Ari nu hiji mah nukangan kiblat, mengkeran kiblat ari keur ngaos. Jeung henteu nyang hareup ka negara Mesir. Sakitu-kituna. Ngalawan ka guru henteu ngaji rajin. Mung pas keur ngaji keur mutalaah nukangan kiblat eta ngaruhna gede. Komo nu tara ngaji, nu ngalawan ka guru wah geus eta mah boro-boro manfaat. Kenapa? Margi kieu sunah nalikana keur ngaos eta yang hareup ka kiblat. Terus kenapa sunah yang hareup ka negara Mesir? Margi di negara Mesir itu kahiji pusatna ilmu di zaman kapungkur Imam Syafi'i utamina terkenalna Universitas Al-Azhar. Al-Azhar memang modern. Maca kitabnya, maca kitab mah di pesantren. Di Al-Azhar itu nya sama seperti kuliah. Ama ngadantu ti mahasiswana. Jadi henteu aya ari ieu eta, lamun ti dieuna teu bisa ari ieu eta nya keur ditu lagi susah. Mungkin
biasanya pinterna bahasa Arab, tapi hari ini etang di pesantren Indonesia cukup. Nah, ku barokahna margi negarana pusatna ilmu, nu kaduana la yaqlu anil mubadi wa ahlil khair. Margi di negara Mesir itu banyak sekali ulama-ulama anu ahli ibadah. Di antaranya pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Iskandaria, Sanes Alexandria, Iskandaria. Ternyata di Mesir ulama. Di antaranya nu hijina mengkeran ke arah kiblat. Ku barokahna doana negara Mesir, orang-orang na ahli ibadah akhirna ilmuna manfaat. Makana urang ge sing loba nyuhunkeun doa kadu lain hayang dipekolan eta mah bonus. So we upam bade angkat ka pesantren ka mamang bahwa mam lah bade angkat nyuhunkeun pidoana kata tanggi ka guru ka pungkur ke SD ke madrasah apa ya. Jadi nyuhunkeun barokah doana dulur-dulur sadaya karaos ieu caritana jalmi anu hiji manfaat nu teu hiji manfaat gara-gara ngawasna mengkeran kiblat eta kakaran mengkeran kiblat unggul can ngalawan ka guru teu ngaji ngahina geus pokona mah arabatan eta makana bakal lebih gede bersampingna upami sapertos kitu. Wallahu a'lam bishawab.